Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtari wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa idlalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallah wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkakeun dina Rajab jeung Sya'bana. Mugi Gusti ngadugikeun kana sasih Ramadana. Mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sadayana sasarengan. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarramun, pengatur waktu pembagi acara, adu mana mantena parantos masihan waktos ka jisim kuring kangge cumarios dina ya waktos anu ku jisim kuring dipikahur matur mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Amin. Kahormatan dan utami tumbuh hing tina mana sanubari kasanggakeun ka para kiai, ka para ajengan, ka para asatid, khususna guru-guru simkuring anu linggih di wewengkon, guru urang sadayana anu teu tiasa disebatan namina hiji-hijina, nanging tenggirangan rasa hormat di simkuring kamarantena anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Amin ya Rabbal. Ibu nyaah teu ka kiai, nyaah naon, nyaah mere. Cemimin Cikoko Maraya, Caipah aya Caipah, Cemumun, Codah,
eta ku komplit. Ibunya ah ka kiai ibu resep ka ustad resep naon resep nita da akang ari nasib ajengan mah eueuh bedana jeung uyah ce al ulama kal milhi ari ustad kiai eueuh bedana lil ibarat uyah cenah teh Bu dina pada sok dibutuhkeun tapi sok disabirakeun heueuh sok ayeuna ibu-ibu rek masak sok neangan naon Bu rek nyamel eueuh sok butuh kana tapi pernah aya ngaran sambal uyah eueuh eueuh nek ngagoreng sangu sok neangan naon dina nalika eta goreng keju teu karasa disalahkeun saha majarkeun teh kurang uyah ayeuna ku eueuh uyah geus teu dibutuhkeun diantep ku eueuh diteunun dina lomari dina kulkas dina naon pernah can eueuh eta uyah di kulkasan pernah can ku eueuh uyah eta di lomarian eueuh nu puguh uyah ngajedog dina batok cicingna tarang hawunya uyah eueuh bedana jeung jeung kieu ti mimiti eueuh boga budak rek nanyaan hayang dianteur ku saha ce ku ustad kawin nyalehkeun dianteur ku saha ku ustad peutingna ngayakeun pangajian ngonang saha ngonang ustad cemimin ka sarumahan datang ka saha ka ustad nepi ka eta panganten reuneuh eueuh 4 bulanan ceuk ngonang saha ustad 7 bulanan jeung saha eueuh ngaheujeunkeun orok teu daekeun bijil ceuk menta cai ka saha burusut orok lahir ka alam dunia ngaranna supaya berkah tatanya ka saha dimarhabaan jeung saha jeung ustad nepi ka eueuh modar digugulung ku saha ngamanian ku ustad mungkus ku ngagotong tuh ceruk ngagotong mah Kang Mamat atuh ceuk ustad ya Allah ya Robban matak sakali di eueuh nya ah teu ka ustad ceuk nya ah teu ka kiai lamun bener eueuh nya ka ustad lamun bener papanya ah ka kiai bapak urang doakeun satuju urang doakeun bapak guru urang sadayana nu linggih di wewengkon mudah-mudahan ku Gusti Allah masing dipanjangkeun yuswana masing ditambih-tambih milik rezekina masing ditambih-tambih kemanfaatan ilmuna masing ditambih-tambih turunanana kalayan turunan anu soleh turu solihah masing ditambih-tambih pamajikanana ya Robbah nah ini ngecala ngaprek maca amin teh tulus ceuk satuju teh lamun ajengan namahan pamajikanana ceuk satuju teh nah make henteu masalah buat lo ya Allah geun atuh eta manini dua eta urang paneurikeun nu penting urang daruakeun ku urang sadayana mudah-mudahan Kang Ustad ku Allah masing dipaparinan ka istiqomahan dipaparinan ka ikhlasan manah dina nanjeurkeun agama na Gusti Allah amin ya Robbal oge teu kakantun hormateun jisim kuring sesepuh urang sadayana kersana Bapak Kepala Desa katu tereng-renganana anu sami-sami nampak hadir anu ku jisim kuring dipikahur matur mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah amin ya Robbal bagja urang Ciberem mah gaduh pejabat gaduh palurah sakitu kasepna alhamdulillah bager alhamdulillah sok mere duit kaajengan bener tete cemimin da palurah ieu mah lamun abdi tiap mulang ngaos kang ajengan ieu kang meser sawah cenah teu kagok ceuk merena teh jang meuli sawah ceuk alhamdulillah aduh geus riweuh ieu palurah kada kodok cigana urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan palurah ku Allah masing dipanjangkeun yuswana masing digampilkeun milik rezekina kalayan mudah-mudahan ku Allah didamel pamimpin anu adilnya ka rakyatna taat ka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal oge teu kakantun Bapak RT aya Pak RT nu mana Pak RT
Alhamdulillah. RT mah dimanapun dan kapanpun dibutuhkan selalu ada untuk rakyat, benar. Sok sanajan gajihna leutik nya Bapak. Apa RT gajihna leutik gede Bu? Sok terkadang RT mariweuh jadi pamitahan sok dituduh ayeuna cemimin teu kabagian raskin ku gulutus ka saha, teu kabagian BLT ngamek ka saha. RT aya raskin di dia aya. Oh aya, ibu osok nuang raskin osok. Paingan bararogang geuning. Bapak osok nuang raskin Pak. Ya Allah, geningan eta Bapak urang ngobrol we sakedap ayeuna mah raskin teh lamun ku pamajikan Bapak dijieun kejo heuk dicocolkeun weh kana sambal, pantibatan sambal ngilu kana kejo kalakah kejo nu ngajedogna coet teh. Teu daekeun ngilunya Bapak bear. Tapi kan bae euceuk biar oge rezeki ti Gusti Allah yang patut kita syukuri. Leres. Nu penting urang daruakeun Bapak para pejabat, para pamimpin anu aya di lingkungan urang, mudah-mudahan ku Allah bidamel pamimpin anu bener-bener nyaah ka rakyatna. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Oge teh kakantun santriawan santriawati, aya santri aya. Alhamdulillah. Santriawatina aya. Alhamdulillah. Ibu gaduh nu masantren, ibu gaduh. Insya Allah ibu lamun hiji lemur dipinuhan ku santri lemur bakal barokah. Amin ya robbal. Mana coba ngacung santri, mana santri sumanget jadi santri kasep, bangga terjadi seorang santri. Kita harus bangga menjadi seorang santri. Insya Allah santri akan menjadi orang pemersatu bangsa. Amin. Santri harus menjadi seorang pejuang ulama. Santri harus menjadi seorang pengganti ulama. Santri harus menjadi pemersatu umat. Laras kudu bangga jadi sok sanajan ujang kasep santri di zaman ayeuna terkadang dipandang sebelah mata, bener. Cemimin jeung Cekokom ngawarangkong cek cemimin kom heuy badak sare Cekokom mah kom aya naon min badak sare Cekokom bener. Ari boga budak di kumanakeun di pasantrenkeun atuh sudi najis tong di pasantrenkeun boga budak mah masa depan suram. Naon boga budak di pasantrenkeun mah kur tibang jadi ustad kaitu lagi. Ari ustad teh ustad usaha tara anak deres. Aduh kurang ajar cemimin. Mending kena disakolakeun boga budak mah kom. Disakolakeun mah mimiti SD, SMP, SMA, kaituna S1, S2, S3, STLR. Bakal boga gelar sarnaja kaituna teh. Sarnaja kasep sarjana. Oh sarjana. SH we kaituna teh. Eta ku geunah Cekokom ngamalikeun apal uing oge stemin SH teh seuseut hirup. Allah. Panya teh moal malikeun deui setetong di pasantrenkeun boga budak masuk boga penyakit naon budug. Aduh jang santri disebut penyakitna penyakit bud. Santri anu bararudug aya oh aya. Biarpun kita budug tapi kita disayang Allah. Amin. Kasep batur mah yang ditato teh meuli euy. Hayang ditato teh make listrik. Urang mah tatona anugerah ti Gusti Allah dengan berbagai corak jang. Dina bitis aya batik Solo coba. Dina cangkeng aya gambar orai naganya. Ya Allah itulah seorang santri bener. Sing bangga jadi seorang santri. Kan sok terkadang ku pimitohaeun sok dihina ceuk eta ceuk pimitohaeun. Ulah daek meuli teri maloba cucukan. Ulah daek kawin ka santri maloba budugan. Gusti nu agung. Tapi insya Allah santri mah bakal beunghar dunyana bakal beunghar akhiratna. Amin ya robbal. Moal ayah santri balangsak, moal ayah santri sangsara, insya Allah santri dijamin hirupna ku Gusti Allah. Amin ya robbal. Kasep simkuring pernah ngalaman mas santen alhamdulillah sok sanajan simkuring ibu teboga sawah tapi beas maloba ada di imah. Da tiap ngaji di bahanan ku panitia Kang Mamat sakarung tersakarung. Sia Kang Mamat
bener dah itu sok sanajan sim kuring teu boga kebon cau teh kunaon cau mah rasa wae teh di dapur teh datina jero kardus mun dibere itu oke ngan pirak we geus dibejaan mah teu hidang oh itu jadi kana cau insyaallah santai hirupna bakar berkah amin matak sing sumanget jadi san alhamdulillah oke teka kantun ibu-ibu anu dicarindung mudah-mudahan sing leungit kabingung amin atuh ceuk bararingung teu ceuk atuh geuning bingung mudah-mudahan anu dicindung mudah-mudahan sing leungit kabingung bapak-bapak nu dikopeah mudah-mudahan sing menang kabunga aya teh nu dikopeah nu teu dikopeah aya nu belah mana oh geuning aya tukang son tukang son teu dikope kira-kira sim kuring rek tumaros kanu dikopeah nu teu dikopeah doakeun atawa ulah doakeun sok sanajan si akang tukang son teu dikopeah urang doakeun mudah-mudahan sing jarah ka Mekah jeung ka Madinah sing kabeuli sawah sing kabeuli imah anu mewah mobil mewah oge istrina sing tambah ya robbal alamin oge teu kakantun panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menyambut bulan suci Ramadan plus ulang tahun naon itu tuh barka iya gamar saha ya gamar saha di dia udah asa kasep kena nu asli nanya kade aja atong melong ka dieu ah ieu mah tukang newak jurig iya nu asli mah iya ieu mah tukang newak jurig tah mah ya Allah ya Robbana ulang tahun Barka FC anu kasabariji ka anu kalima alhamdulillah ibu bingah amar watasuta bingah kagiri-giri ibu di mah ulang tahun sepak bola teh lain ku dangdut lain ku hebo tapi ulang tahun sepak bola di dia mah dirayakeun ku pengajian alhamdulillah matak insyaallah Barka akan selalu terdepan amin ya robbal hidup Barka hidup sakali hidup Barka FC hidup takbir kurang kompak anu dipimpin ku saha sesepuhna teh Kang Barka teh ku Kang mah lain ngan eueuh sim kuring rek tumaros bejana cenah eta teh masih keneh jomblo bener aduh aing macam atuh Kang Mamat lamun hoyong gaduk enggal-enggal nikah mah sumping we ka sim kuring moal bangga ka sim kuring mah nyana klepis we ya Allah ya Rabbana urang doakeun ibu mudah-mudahan Kang Mamat masing enggal-enggal gaduh bojo nu solehah nu geulis pokona mah amin ya Rabbal alamin ya teh mustami teh lieur aing lieur kadinya aya nini lieur ka itu peot teh pasti nini ningali kasim kuring anugrah da uing ningali nini mah musibah ya Allah ya Rabbana urang kenalan heula atuh nininya bisi panasaran imah bini pasaran aya pepatah mengatakan ini tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada pengorbanan leres tak kenal makanya tak tuh geuning apal nini ge nuluykeun lagu maca lalangap kabeh ge ngan teuing lamun titah nuluykeun Al-Qur'an sia tuluykeun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikan cek ayah. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. Coba ibu-ibu teras ke Mur kamarana. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Edan
tapi ditanuli Al-Quran maka kaara menganting bapak-bapak beda bapak-bapak orang Ciberem getol maca Al-Quran alhamdulillah cobi bapak pangderas ke a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim siang deg-degan apa sok sieun diberi nu panjang jigana siapa Wallahu ahad Allahu samad rengekeun ceuk bisaeun ceuk bapak-bapak mah bisa ari ibu-ibu mah teu bisa dakan cara maca Qur'an matak teu bisa bapak-bapak mah bisa da getol maca Qur'an alhamdulillah protes cemimin protes ih cik ajegan mah hari bapak-bapak anu ponok hari uing nu panjang cek hari ecah hayang nu panjang hayang nu ponok eta geuning hayang nu panjang nih masih kena hayang nu panjang cek ya Allah geun atuh urang adil ameh adilah dibere kusim kuring nu ponok ibu nu penting mah ponok-ponok ge asup lah nya kana hate cek teraskeun Bismillahirrahmanirrahim candi kita oke dituluykeun eta mah ya Allah ya Rabbana aja urang kenalan heulanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta saha atuh jenengan sim kuring ceuk tadi geuning dipanggil ku MC mah ceuk urang kapayunkeun kersana al alim al alamah al fadil ad'a ila Allah kersana al ustad Arjuna muda ceuk geus dibayangkeun ku ceuk ngaran Arjuna pasti rupana kasep jangkung badag irungna bangir torojol teh ceuk peneh mesin janten cukang lantaran kana kenging rahmat kalih pangampura Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal oge teu kantun shalawat kali salamna mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka panutan alam anu pangnyong colangna saalam marcapada anu janten rahmatan lil alamin anu janten buah panyileukan umat Islam sadayana pemimpin tertinggi anti korupsi sayyidul anbiya wal mursalin khairus sofa wa bahrus sofa nyatana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mudah-mudahan ibu bapak sadayana urang jaga di yaumul kiamah masing diangken sebagai umatna kalayan diabringkeun kana panto surgana Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal oke hadirin sapeacan ku sim kuring gunung catur dina ieu waktos langkung ti payun sim kuring sejatuh mada maklum sipating jalmi biasa tempat salah jeung dosa tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah ku ayana sakitu di sim kuring pribadi kalayan disarengan ku kaweningan manah anu ikhlas nada agung cukup lumur nada jembar pangampura ti para sepuh sadayana pamugi para sepuh masing ageng pamakluman kalayan masing tiasa ngahapunten ka sim kuring bade ngahapunten bade insya timbal balik saupamana teh mah aya ti para sepuh sadayana insyaallah isim kuring langkung ti payun parantos ngahapunten kalayan namprakeun dua belah tangan terbuka celak putih celak herang tegeuneuk teu meuleukeuk caang bulan narawangan balumbang timur jalan gede sasapuan dina pada taya gantar kakaitanana ikhwatul muslimin langkung ti payun hayu urang sami-sami menekung ka rumah agung mujabrata ka Allah taala mudah-mudahan urang sadayana nu ngarung di patempatan masing dihampura tina sagala dosa perdosaanana
masing ditampi tina sagala mah peribadahanana kalayan kejep anu terakhir napas anu jadi pamungkas dikunutkeun rahayu dicana kunum kawasa nyawa paisah jeung raga ajal urang datang maut ngarana mudah-mudahan maut urang masing husnul khotimah kalayan ditempatkeun dina tempat nu paling dipikarido ku anjeunna surga ngarana amin Allahumma amin ya rabbal ibu hoyong ka surga ibu kurang kompak hoyong teu ka surga ari bapak hoyong teu ka surga bapak pamuda mana pamuda barkah hoyong teu ka surga hoyong jadi ahli surga apal jalan ka surga ari ka pasar ibu hoyong ka surga bu ari jalan ka surga apal teu kamana mah cemimin jalan ka Jogja di dieu mah cepopon ka palih wetan kamana mah Pak RT jalan ka surga di dieu mah ka pangaosan tulung tung 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 tuhnya karena teling masuk hidang teh padahal aing teu ditah nyebut jreng ceuk eta make jeung miheulaan kana jrengnya udah tegenahan ujangnya lamun tulung tung jrengan mah nya jangar teh kana sirahna teh sok ayeuna simkuring tulung tung aja cicingnya tulung tung 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 udah aya ya Allah lamun bener aja hoyong lebat kana surgana Allah lamun bapak hoyong menang surgana Gusti Allah lamun pemuda barkah yang dilebatkeun kana surgana Gusti Allah bu jalan eueuh deui ibu sing getol ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan ngan nitip lengkahna lain rek maksiat lengkahna lain rek ngalaksanakeun kagorengan tapi lengkahna lengkah lek taat ngagugurkeun kewajiban micen kabodohan anu aya dina diri pribadi masing-masing diniatan dina manah tolabul ilmi maka lengkah urang sarua jeung menuju surgana Gusti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah sing saha jalma nu ngalengkahkeun dua sampean lengkahna lain lengkah lek maksiat tapi taat ka Gusti Allah ngagugurkeun kewajiban nyuprih ridho pangeran diniatan tolabul ilmi maka ku Allah bakal digampangkeun jalan menuju surgana Allah alhamdulillah hoyong ka surga hoyong bapak hoyong ka surga mana pemuda barkah tuh sing kompak pemuda barkah hoyong ka surga ayo apa jalan ka surga teh nama ibunya sing getol ka pangaos pan bapak Allah teh nyiptakeun dua tempat pikeun pangbalikan urang jaga teh pahiji Gusti Allah nyiptakeun surga nu kadua Gusti Allah nyiptakeun neraka apal surga apal kasep hiji bapak Allah teh nyiptakeun surga nu kadua Allah nyiptakeun neraka ari surga keur saha neraka keur saha nu kahiji Allah teh bapa nyiptakeun surga pikeun pitempakeun urang jaga surga teh bapa dicawiskeun ku Allah lain keur ajengan surga lain keur ustad surga lain keur kiai bapa surga lain keur pejabat tapi surgana Gusti Allah teh bapa geuningan ku Allah dicawiskeun keur jalma anu takwa ka Gusti jalma nu taat ka Gusti jalma nu loba ibadah ka Gusti sok sanajan eta lain pejabat sok sanajan eta jalma lain kiai sok sanajan eta jalma lain ustad tapi taat ka Gusti Allah can pernah migawe maksiat ka Gusti Allah istuning ibadah ka Gusti Allah insyaallah jaga bakal dikembalikeun kana surgana Gusti Allah alhamdulillah surga nu kadua akan Allah teh nyiptakeun neraka bapak Allah teh nyiptakeun neraka naon ari neraka kasep neraka teh hiji tempat anu kacidahina nahina bari ripuh neraka mah bayangkeun lautan tina seuneu saur ulama ibu nguningakeun pangenteng-enteng na siksaan Gusti Allah dina neraka teh bapa disena tina ruhak neraka eta teh pangenteng bu ibu sing emut saur ulama pangentengna siksaan Allah disena tina ruhak neraka
ruhak narak karek antel bapak sampean kana neraka polo ngagolak leuwih ti heula bawa ningku panas Gusti. Yang jadi pertanyaan untuk siapa neraka Allah? Kersaha neraka Gusti Allah teh Bu? Neraka Gusti Allah bakal dibikin ke tempat nyiksa jalma nu loba maksiat tibatan taat ka Gusti, jalma loba mengkol tina aturan Gusti, jalma anu minang nuturkeun hawa nafsuna, maka ku Allah bakal digodog dina neraka jahanam. Naudzubillah. Siang harulang nyarita ke neraka tungkul kabeh oke dasieun ibunya. Hayang ka mana atuh urang lebet ibu? Ka surga. Ari surgana Allah teh keur saha ibu? Keur jalma nu takwa ka Gusti. Bapak tong tebih-tebih Pak urang tinggal Bapak nu sok dibaca ku urang dina janji Bu. Al jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Jawaban ku saur ulama, al jannatu ari surgana Gusti Allah, wa naimuha jeung kanikmatan anu aya dina lebat surgana Gusti Allah teh Bapa sadul mayusolli kebagjaan cadangan keur jalma nu sok maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Jadi jalma nu getol maca sholawat ka Kangjeng Nabi teh ibu bakal diasupkeun kana surgana Gusti. Jadi ibu-ibu lamun hayang ka surga kudu getol maca sholat pamuda barka, lamun hayang jadi ahli surga kudu getol sholawat pan osok sholawatan pamuda barka osok kurang kompak pemuda barka hayang ka surga sakali di barka FC hoyong jadi ahli surga kudu minang sholawat, kudu minang sholawat daripada bobogohan leuwih sholat, daripada mabok-mabokan mending keneh he pamuda barka lamun anjeun hayang ka surga daripada anjeun dangdutan mending keneh tak gitu mending keneh sholawat. Ibu hoyong ka surga ibu, ibu oge lamun bener ibu hoyong ka surga ibu kudu mineng sholawat bari nyesesholat bari nyayur bari nyangu bari ngising montong atumanya bari ngaheujeun sholawatan. Ibu teh ibu bari nyayur sholawat, ibu-ibu teh bari nyayur geuning ibu bari nyayur hasem. Apal ibu sayur hasem anu 5 poe teh dihakan bari nyayur ibu geuningan bari nyayur ibu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wadaroji toel pangsetui osok ibu nyayur bari sholawatan tara sa osok tara cek nu belah ditu ibu lamun ibu hoyong ka surga bu pek bari nyese sholawat ibu sok nyese bari sholawatan atawa tara bu bari nyese teh sholawatan gek tiup dina jojodog bari nyangarapan seusehan teh gesruk nyese bari sholawatan ceuk teh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika osok tara osok nage euceum mah bari kukulutus meni mantas cemimin jeung cekokom nyerareuseuhna teh geuningan gek diuk dina jojodog bari ngagusrak eta ceuk cemimin rudak teh poe namanya seuhan teh sarujang
Tuh bapak siapa make cara nanti ngan hayu lepis. Nyawe teh usum hujan. Leuheung lamun bapak sia sok mangalikeun sabun meda cadu bapak sia mah. Tak ruwedak aya seker wedak. Kira-kirana ibu bakal menang syafaat moal. Bakal asup ka surga moal. Nu puguh macalana salaki rajet ceuk. Ya Allah, pek bari nyeuseuh teh sholawat. Sholawatan. Mepene budak oge euceuk pek bari sholawat. Ari euceuk mepene budak sok sholawatan atan besok nyanyi, Bu. Nyanyi. Oh, pan urang Ciboru mah euceuk ongkong ngaku hayang jadi ahli surga tapi budak gogoakan tengah beuting ceurik lain dipepene ku sholawatan kelakah ku nyanyi. Komanu paling parah wang ada dak teu wawuh teh ka budak euceuk mah. Oh, euceuk geuningan libarak euceuk boga orok ceuk. Orok euceuk teh tengah beuting nyaring ceuk. Jam 12 encan. Jam 10 leuwih saparapat gorowok lain ngagorowok mun ngadat ta budak. Oh. Kitu lain suara orok teh ceuk. Kumaha tuh? Ngek. Komoh kasih penting mesin kuring-kuring ngawas ngaliwatan eta ngaliwatan gadung ceuk suara orok teh aneh ceuk. Anak tentara mah aneh curigna teh jang. Hayang apal teu? Kieu tah anak tentara mah ceuk curigna teh reungekeun. Aneh ceuk viral coba. Reungekeun. Jam. Tuh saharulang. Oh. Heupan anak tentara da bapana kitu cenah lamun keur baris teh kitu rencang kanan gerak tak nurun ceuk anakna. Tapi anu paling genah mah euceuk boga budak teh tukang kori tah tukang kori boga orok leweh geunaheun ceurikna orok tukang kori mah ceuk hayang apa? Kieu tah orok ceurikna orok tukang kori mah kasep. Geunaheun teh ceuk. Anak tukang kori mah ceurikna ceuk sinen boga orok leweh. Bayangkeun sinen hayang apa orok sinen ceurikna? Hayang. Kieu ceuk. Udah hayang ngarampayak ceuk. Nah itu jadi kadieu jadi ngawangkongkeun ceurik teh kumaha nya. Baelah nu penting mah jadi doa jadi duit ya Allah. Ece tengah penting terjemplang-jempling ece gaduh orok kogoakan cerik pek pepene ku sholawat. Pan geuningan ece mah tibatan di pepene ku sholawatan ngurus teu wawuh teh ka budak ece mah geuningan aya ceuk tengah penting budak cerik ece gorowok langsung digabruk ku ece geuningan. Ece mah lain di pepene ku sholawatan kalakah poho ngadadak teu wawuh ceuk ece. Bari dayeun aming putaca ieu putaca ieu geus pugu anak cemimin an hayeuh we putaca ieu tikatep tigelis hati muning sakalian. Ya Allah ya Rabbana. Udah sarua teh jeung bapana teh lah. Ayeuna Pak RT balik di sawah, Pak RT balik di kantor, Pak RT balik di desa, boga budak keur bejeuna diajar nyarita. Pan anu sono teh kasaka indungna ka budak ceuk. Ka budak nu keur bejeuna diajar baceo, sami sim kuring ge euceuk sok sono ka budak anu keur bejeuna diajar nyarita mah. Lamun sim kuring euih ngaos langsung brai mu ka lawang pantai teh sok mapakeun ceuk bari nyarios kieu. Aya puyang. Aya puyang. Nanak adus cenah. Mawa kardus bener aja cenah. Bacang teh kitu ka di bahanan ku Kang Mamat. Ya Allah sarua teh jeung anak Pak RT dak kitu Pak RT ge barang brai lawang pantau muka ceuk Pak RT bari gudag gido geuningan. Putaca ieu
ini halus puta ca ya tuh dibalikan ku budak geus diajarnya di tajek budak anak kecil ya Allah ya Rabbana ya. Aneh cek urang mah ya Allah budak teh di papatahan teh bener teh leutik keneh ci atuh sing bener mah tahan budak mah kacep ulang kawalung ju ulang cecen upuk coba eta budak teh lieureun atuh da tong nangisnya katep ku mama engke dipangmecenkeun pupuk kejuh rek dibere berak ya Allah ya Rabbana karim kembali ke lab jadi jikalau kita memang cinta terhadap Rasulullah hoyong dilebatkan karena surga na Gusti Allah ibu sing minang maca sholawat kakang jeung Rasul ajannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik surga na Allah bakal dipasikeun keur jalma nu sok maca sholawat kakang jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali dari ibu lamun ibu hoyong melebat kana surga na Gusti Allah kunci pertama yang harus kita lakukan adalah sering membaca sholawat terhadap Rasul. Yuk orang kawitan ibu orang usian i pangaosan ku ngawaskeun sholawat satuju sholawatan satuju siap ibu sholawatan kurang kompak siap sholawatan siap sakali di pemuda Barka siap sholawat daripada kita SMS-an lebih baik daripada kita Facebookan mending keneh pamudi Barka lamun anjeun hayang ka surga daripada anjeun bobogohan lebih baik yuk urang sholawatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yuk urang kompak maca sholawatna mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi urang kompak sadayana sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin kompak sadaya bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi pusing bari dialungkeun eta bako runtah genah teh ibu ka kupingna henteu ya Allah ya Rabbana karim minimal ibu bungahkeun ku carios ku tingkah laku caroge ibu bade mangkat ka Serang bade mangkat ka pasar ibu ibu tong wakasina mangkat taros heula ku ibu papa aduh papa bade ka Serang laras mama kenanya ku mama urang tuyun tewak je panangan caroge teh lamun caroge ka sawah teh ka pasar tewak gerewak tewak sing page tong disurungkeun tukang karena disurungkeun tewak pananganana sing pagar raketak tewak tuluy kumaha tungtun tah ku ece aduh tina lawang panto bumi teh tungtun ku ece Indiaan lah gitu turun tina lawang panto ke jerut turun tina lawang panto ibu eta panangan caroge tong waka dilepaskeun ku ibu langsung cium alah bapak-bapak rek maju lengan dicium bagja tuh pak bagja cium ku ibu teh cium langsung tong waka dilepaskeun doakeun ku ibu ibu panangan caroge bari dicium ku aja teh doakeun papa dinoakeun ku mama sanajan papa prek maju tapi tetap ku mama disayang
Papa lain mamah tega ka papa sok sanajan eta papa panangan parantos pinuh ku sasangalun pap eta sampean pinuh tapak pacul pap lain mamah tega ka papa tapi kumaha deus kewajiban papa berapa pap gram yang kuli macul didoakeun ku mamah mudah-mudahan papa sing berkah selamat di jalan hasil milik rezeki nu halal maslahat manfaatun ya akhirat ngan papa mamah minta sama papa eta nek maju model gitu tuluikeun deui saya minta sama papa ada apa mam kalau papa pulang dari sawah kadek pap ulah nyimpang ka imah rana pap ya Allah sok tara pamajikan bapak ngaduakeun model gitu sok tara pak make diingu ya Allah ya Robbana ibu sing taat ka caroge sing nyaah ka salak lamun bener uyang urang hoyong dilebetkeun kana surgana Gusti jadi gampil bu nya hoyong ka surga teh asal taat ka salaki salagi parentah nu jadi salaki teu mengkol tina aturan Gusti Allah salaki nu goreng kitu protes dan ini oh cenah nek nurut lamun salakina soleh jadi geningan ibu-ibu oge hayang boga salaki anu soleh tah bapak kareungeut teu bapak cenah sini nih teh hayang gaduh caroge anu soleh nu kumaha salaki nu soleh teh bu anu bertanggung jawab terhadap seorang istri bukan hanya di alam dunia tapi para tanggung jawab dan nepi ka akhirat nu dipikeunkeun oleh seorang suami bukan hanya bungkus kulit jeung si pejit nini tapi dieusian hatena ku kaimanan diwawuhkeun jeung Gusti Allah he para bapak hadirin nu sami-sami hadir kade bojo bapak nu geulis bojo bapak anu campernikeun di dunia mah dinengna ku bapak buah-buah jaga di hadapan Allah bakal jadi musuh bapak anu bakal nguncungkeun ka bapak kana neraka jahanam naudzu lamun keur di alam dunia eta pamajikan bapak teu dididik kana jalan agama teu dididik kana jalan Gusti Allah tadi ilmuan eta pamajikan bapak jadi bapak teh hiji kade pak boga pamajikan teh papa tah ilmu sol pernah can ibu di papatahan jampe wudu ku salaki tah acan sing tarik nini tong kagok nini pernah can di papatahan ku salaki jampe salat jampe wudu pernah praktek salat telepon salaki ente berarti suami nini suami tersangka ya Allah bapak jaga di hadapan Allah eta bojo bapak nu gali campernik bakal dipenta bertanggung jawab sabab orang teh bapak nini muasalah mina hirup di alam dunia orang teh hiji waktu bakal mulih ka jati mulang ka asal nyawa nu aya di naraga bakal dicana ku Gusti bapak orang teh bakal maut nini orang teh bakal matak bapak tong kajongjonan ece tong kajongjonan ece urang teh bakal euy ka Gusti Allah mempertanggungjawabkeun amal urang keur di alam dun ya. Pamuda barka sarua pamuda barka oge bakal maot hiji waktu bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Gusti sedangkan mahkamah Allah bu moal bisa disogok bu moal bisa beda jeung pengadilan dunia mah bisa disogok sabab hukum dunia maka UHP keluar uang habis perkara angeus we ku duit mah tapi pengadilan Allah ibu moal bisa disogok ya Allah ya Robbana ibu di akhirat malisan urang dikunci ku Gusti saha nu bakal nyarios ibu di payunan Allah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ibu lisan urang dikunci ku Gusti waktu kalimuna aidihim ibu nu bakal nyarios masanes lisan tapi nu nyarios dua panang cek panangan Gusti pan abdi nu pernah dipakainya bak bujurana teh Gusti pan abdi nu pernah dipake ngalacauk teh Gusti pan abdi nu pernah dipake cakat cokot teh cek panangan bu wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dua sampean cek dua sampean pan Gusti abdi nu jadi saksi nah tak singsieun Pak
ulah asa orang rumah sahabat nyumput puni pak jauh ti karamean jelema ngalakukeun maksiat terasaan bawah nu nempo sing emot bapak sing emot ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid pak kiwa tangan urang aya dua malaikat utusan Allah anu nguntit ka urang-urang moal bisa nyumput pak raqib jeung atid selalu mengintai pak utusan Allah singkeung aya sensor pak aya kamera pak urang tadi kamera ku kekawasan Gusti Allah pak aya utusan Allah mun naon teh raqib jeung atid tukang nyeratkeun amal-amal urang sadaya pak matak sing sieun pak ku ancaman Allah urang teh bakal maut ibu urang teh bakal bapak-bapak bakal ibu-ibu bakal nenek-nenek Pak RT maut, Ibu RT maut, tukang warung maut, bakal maut ibu anu pangheulana bakal maut saha nenek ini, jeung aki aki, sabab nenek jeung aki-aki umurna sajengkal aduh cenah nyawana emang laras nenek dari antara tanda-tanda kematian itu adalah yang pertama di mana-mana buuk geus robah warna anu asana hideung jadi bodas tereh nu kadua di mana-mana huntu rapi hiji per hiji permisi satu per satu ararom eta tetere nu asana panon dua jadi op eta tetere oh disambung ku kacamata jadi opat anu asalna pak suku dua jadi tel tere anu asalna ajak jadi bong tere sok gue parikiran saha nu geus bongkok ya Allah ya Rabbana tapi tegituan akitong melangki ini tong melang da maut mah teu pandang usia bade sepuh bade anom bade murang kali di mana ajal datang wayahna wal bisa menolak karena ajal leres idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimun ini ajal mah moal bisa ditawar moal bisa dialim-alim moal bisa dihoyong-hoy sanajan urang jejeritan ka Gusti Allah Gusti abdi geus teu kuat hirup di alam dunia euceul hirup teh heureut pakeun kungsat pahan Gusti daripada abdi sangsara mending keneh abdi maut ari can waktosna mah ini urang moal kiasa mah sok sanajan urang nolak ibu karena kematian lulumpatan nyumput ibu tina kematian moal bisa nyum sok sanajan boga pangkat jabatan jeung sajabana ibu urang boga senjata nu handal rek ngalawan kematian moal tiasa leres urang teh bakal urang tapakur nini sakedap Pak Bu nyawa nu aya di naraga teh ibu hiji waktu bakal uih ka Gusti urang teh bakal maut kullu nafsin dha'iqatul maut saban-saban awak-awakan saban-saban makhluk Allah nu aya nyawaan ibu bakal ngasaan bakal ngarandapan kanu namina maut Bu mangkaningan aki nu pangkar anu bakal karasa ku urang nu bakal karasa nyeri ku urang ibu eueuh deui dina nalika sakarat maut nyeri sakarat maut teh nyeri nini dugi ka dibaratkeun ku ulama ibu nyerina sakarat maut teh ibarat kasupkeun hiji dahan anu pinuh ku cucuk rungkang diasupkeun kana genggerong didudut ti sakaligus teh nini mun diibaratkeun manini aki dicabut nyawa teh ibarat ngasupkeun dahan salak kana genggerong didudut ti sakaliguskeun bawaning ku perih-perih na dicabut nyawa nini tong boroning urang bapak pangkat jalmi biasa tong boroning urang nini pangkat jalmi hina cacak-cacak Rasulullah manusia pilihan Allah cacak-cacak Rasulullah manusia paling sempurna nini ngarasa nyeri dina nalika dicabut nyawa Kangjeng Rasul ge nangis ibu ngalirih dina nalika dicabut nyawa Bu lu jadi pertanyaan ibu rek kumaha pantar urang mah teu boga pangkat nanaon teu RT acan Bu tukang maksiat ka Gusti Allah loba keneh doraka ka Gusti Allah ibu Rasul ngaraoskeun nyeri dina nalika dicabut nyawa kumaha urang nini Gusti nu agung perih
dicabut nyawa teh matak diibaratkeun geuning ku sepuh kapungkur manini dina nalika waktos jalmi bade dicabut nyawa nini diibaratkeun jung nangtung asa lalanyung gog nangkog asa tigorolong bumi alam asa muter kulon asa ngadegetan wetan wetan asa ngadegetan kulon kaler asa ngadegetan kidul kidul asa ngadegetan kaler bumi alam asa muter kesang badak kesang leutik pating gorolong bawa ningku keung-keung nanyang harupan sakaratil maut nini mata geuningan jalmi dina nalika rek sakaratil maut Gusti ya Allah ya Rabbana nini luak liuk ret kakatuh ret kakenca siang harulang nyaritakeun maut mah nah geuningan sok aya jalmi teh dina nalika rek maot na teh jiga nu gampang nini eta mah kautamian Allah nini keur jalma mukmin keur jalma nu Islam nini aya hiji kautamian lain teu karasa bapa dicabut nyawa tapi malaikat ngabeberkeun jangjangna ditempokeun pi tempateunana nini dina nalika malakal maut keur nyabut nyawa urang Jibril nembongkeun ngabeberkeun jangjangna ditempokeun surgana Gusti Allah nini bawaning ku nikmat-nikmat nempo surgana Gusti Allah nepi ke karawas Ijroil nyabut nyawa nikmat karek nempona wungkul nini teu karasa ka jadi dicabut nyawa teh golosor nini ya Allah ya Rabbana sabab dicabut jalma nu mimit iman ka Gusti Allah taat ka Gusti Allah mah lil ibarat ngabedol rambut tina adonan tipu ngagolosor nini ya Allah ditempatkeun heula ditingalikeun heula ibu penempateunana jaga di surgana Gusti Allah ngan sok aya geuningan jalmi dina nalika dicabut nyawa ti ibu burial bencelik panon polotot bari calangap kumaha nu model kitu nu kitu mah keur jalma nu teu iman ka Gusti Allah loba keneh maksiat ka Gusti Allah keur mah nyeri dicabut nyawa teh peurih nya malaikat Jibril ngabeberkeun jangjangna ditempokeun neraka jahanam ngagulak ibu neraka jahanam ngagolak keur mah nyeri dicabut nyawa peurih dicabut nyawa peueur dicabut nyawa dinempo neraka ngagugudag kacida keungna burial buncelik nya nyeri nya keung bayangkeun polotot calangap ngelel yang jadi pertanyaan ibu orang dina nalika sakaratil maut hayang kumaha Allahumma inna nas'aluka Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut urang teh bakal mah sok tapakuran ini bayangkeun ke urang resapi ini urang kematian yang sudah pasti terkadang kita lupakan leres bu urang mah maut anu geus yakin bakal datang ke urang dipopoho tapi kabeungharan nu can yakin ke urang diudag-ud kesenangan dunia nu can pasti ke urang diudag-ud nepi kawani ninggalkeun parentah Gusti tapi maut anu geus pasti ku urang ditinggalkeun ibunya leres maut urang mah asa moal ali beunghar asa arek nini urang teh bakal maut nih saparantos nyawa papisah jeung raga nini nu asana urang sok mani ku sorangan kemah di mandian batur Pak nu asalna urang sok di baju ku sorangan kemah bakal di bajuan dibungkus ku batur keur di dunia mah nini ibi-ibi make legging asa aya nu sok make legging di dieu engke mah dina nalika nyawa geus papisah jeung raga nini moal bisa make legging moal di leggingan engke mah nini moal kabawa legging teh anu kabawa kurbo keur di dunia mah palurah Pak RT make jas make safari make nanaon deui anu gara raya samping BHS kusek maot nyawa kabisah jeung raga nu dibawa lain jas nu bawa lain BHS tapi naon bapak saheulai kain kafan boeh nu bodas teh leres Gusti nu agung nini urang teh di mandian batur keur di dunia mah mandina sok di WC bari di sabunan ke mandina lain di WC tapi di pipir di tilaman ku gebog jauh sok sanajan palurah saruang kemah di tilaman ku gebog jauh sabada di mandian langsung dibungkus di kapanan ibu ku boy urang teh bakal dibungkus sabada dibungkus urang digotong diasupkeun kana kendaraan terakhir nya eta pasaran ibu urang teh bakal dilebetkeun kana pasaran lain Honda Jazz lain Avanza bu sanajan urang ke di dunia boga Avanza pabalata tapi kusek urang maot Avanza moal geus gotong leres pasaran Pak ya Allah digotong ka masjid arek naon ini rek di salat dianterkeun ku baraya dianterkeun ku tatangga bapak urang teh ka masjid keur di dunia masih eta teh kedul ka masjid tapi di nalika nyawa geus eueuh dina raga bakal daekeun ka masjid daekeun Pak ka masjid ke majelma kedul oge
Keur di dunia na urang Ciberem tara daek salat pangharepna di masjid tina nalika geus maot mah salatna bakal jadi pangharep. Bener teu Bapak? Jadi pangharepna di salat. Saparantos di salat teu eta jelema langsung diasupkeun deui kana pasaran digotong ka mana nini? Ka pakuburan dianterkeun ku baraya dianterkeun ku tatangga bring ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut jelema nganterkeun ka pakuburan bali dalarik dikir sadayana geuning ceuk nu ngagotong la ilaha illallah la ilaha illallah nu ngagotong loba nu dikir loba nu ngawangkong ceuk nu ngawangkong mah kieu palain dikir puas ya si eta teh modar ayeuna da si eta mah keur hirupna teu kaur aya cau kolot nagalengan sok beak si eta mah keur hirupna lamun nganyuk tara mayar mun jajan bala-bala ngadaang 5 ngaku hiji anu paling parah si eta mah lamun tas modal tara obeh tak puas ayeuna mah modal cek anu ngawangkong dituluykeun kudu dikir la ilaha illallah la ilaha illallah nepi ka makbaroh ibu langsung eta jalma diturunkeun tina karanda diasupkeun kana hiji liang anu kacida heureun ibu liang naon bu cek kan di dunia mah urang teh boga imah gedong sigrong mentereng Bapak imah gedong sigrong anu kacida mewahna maut eta imah nu gedong sigrong Bapak ditinggalkeun ku urang penginapan terakhir kita yaitu kuburan Pak poek teh ceuk poek Pak alam kubur mah heureun teu heureun ibu bisa SMS-an moal bisa WhatsApp-an moal di kuburan bisa FB-an moal bisa ngeunah ceuk lamun di alam kubur bisa WhatsApp-an ngawasap ahli dunia mangka deui mata cing gartot aing ripuh di akhirat moal bisa palurah moal bisa WhatsApp-an ke ya Allah diasupkeun ka pakuburan ibu urang teh leup diasupkeun ka pakuburan rarasaan mah urang teh keur ngimpi teh Bu dina riwayat ulama saur ulama diuningakeun jalma maot teh ibarat keur ngimpi buruk ngimpi gote ceuk ngimpi loba nu ngalayan ngimpi loba nu nyungcerikan ngimpi nu aya nu ngamanian ngimpi aya nu mungkus ngimpi anu ngagotong ngimpi aya nu keur ngimpi di kubur ibu jelema teh kekeluhan di dinya roroesan ibu rarasaan mah ngimpi saparantos jalmi dikubur beres dikurebkeun beres ditalkinan ibu ditinggalkeun kudu ngalayan malahan mah kareung bu Qur'ani alihi sing korosakna jelema anu nganterkeun uih ka barumina teh ka kuping ti lebet kubur teh bu ka kuping urang saparantos kitu diuihkeun roh kana jasadna jalmi teh bungah bu alhamdulillah Gusti geuning nu bieu teh kurtibang ngimpi panyate nyata ngan ari luak liuk barang ngeret kagigireun naon ieu asa kubas diamuan naon ieu asa bautan nah Gusti ngagebeg tah ret kana pakaian geuningan Gusti dipake teh lain jas ieu teh Gusti ret ka handap geuning lain leji tapi Gusti geuning ieu mah bodas ieu teh geuning boy Gusti jerit bu didinya jelema ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat bu Gusti di mana ieu kaula Gusti bu jerit jelema di alam kubur gogoroan mana dulur kaula Gusti mana indung kaula Gusti kaula geunga yang dibaturan ku umah Gusti ieu teh alam naon kacida ku keung-keung teuing Gusti mana dunia kaula anu ku kaula keur di alam dunia dikumpul-kumpul bela atin tuh gulupat sholat geuningan dina kadieu kalau cicing di alam Allah nu maturan hiji ge Gusti ke kaula teu kuat ieu teh alam naon lamun kaula gaduh pamenta lamun kaula bisa nyungkeun ka Gusti Gusti abdi gaduh pamunut balikeun abdi ka dunia ayeuna keneh Gusti abdi teu kuat cicing di ieu alam bisa moal uih di ka dunia bu wah bukan waktunya hanya penyesalan yang ada di alam kubur ibu kerma keung ibu kerma sieun di alam kubur torojol dua makhluk Allah baru disebatkeun munkar
lamun kerja alma tukang ibadah ka Gusti Allah rupana kasep bray alam kubur ngadedak caang bari lega bu naros penuh dengan kesopanan. Tapi bapak lamun ka jalma tara ibadah ka Gusti Allah loba keneh maksiat ka Gusti Allah nu datang lain pikara sepen rupana goreng patut socana sing berebet lil ibarat kilat sorana sing gludug sing geleger bu lil ibarat gludug sorana ge nanya ka ibu ka urang Ciberem nu geus maot maraboka kuung surana saha pangeran sia meureun kitu bu kasar bisa ngajawab moal bapak jalma nu tara iman ka Gusti Allah teu tiasa cek jalma nu teu iman ka Gusti Allah lah adri bari ngadeg-deg teu apa kaula mah teh ka saha ibadah teh poho deui teu apa Gusti teh ka saha maraboka saha pangeran maneh lah adri teu apa. Malaikat merenan ibu keseleunanya tadi jawab bari salah wae teu memalan ibu malaikat keseleun akhirna ngangkat gada tina neraka jahanam diangkatkeun eta gada ibu gegenir di neraka langsung didagorkeun kana ceuli katuhuna cetet ditengeurkeun lap 7 lapis bumi jelema ngalalap disiksa di alam kubur ya Allah ya Rabbana ngajerit ibu maratan langit kocak maratan jagat kekeleuhan jelema disiksa di alam kubur ya Allah dugi ka diriwayatkeun ku ulama ibu lamun seug didohirkeun lamun seug kareungeun siksaan malaikat di alam kubur ku ahli dunia ngadadak sakalor ahli dunia sakabehna ku bakat reuwas ngareungeun siksaan Allah di alam kubur bu ya Allah ya Rabbana bakal ka alaman teh Pak nu jadi pertarosan urang nek nyanak naon bu kapayunan Gusti Allah urang hayang kumaha ibu jaga di alam kubur bu apakah orang hayang menang kesenangan apakah orang hayang menang siksaan yang pasti ibu orang sadayana mojat ke Gusti Allah di alam kubur hayang menang kesenangan ibu laras lamun orang hayang menang kesenangan ibu ke di dunia keneh yuk orang susun-susun ibadah ka Gusti Allah nah aduh lemah kabeh Allah kain nama tadi mah hu ha minum heula cai herang